Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pamirsa tepang dangu deui sareng simkuring Mang Oleh. Dina dongeng Sunda tangtosna anu genah mernah oge tumaninah. Dengan ayeuna simkuring sajamidangkeun deui. Naraskeun deui hanca dongeng Sunda anu janten judul Jaka Suhanta tangtosna episode ke-10. Mugia ieu dongeng teh janten panghibur kana kalabu oge pang babarahan amanah. Yuk pamirsa urang dangukeun sasarengan. Kumaha jujutan caritana ngeunaan Jaka Suhanta episode ke-10 ieu teh. Yuk mangga. Si Jaka Suhanta gebeg manehna teh. Duh mah eta jalma anu tadi geus nulungan ka diri manehna teh anu ayeuna aya di sisieun manehna ngileuleupang nganterkeun si Suhanta yen eta teh nu ngaranna si Tapak teh anu saacana manehna teh ngadenge diobrolkeun ku si Jebrag oge si Bogel anu ti paguron Batrawali. Mang teh si Tapak teh cek si Jaka Suhanta gitu nate manehna teh bari marengkot manehna panonna soak beungeut nage pias kesa ngucur maseuhan tarangna tapi kana pipina ningali ka jirim si Tapak anu ayeuna nyarenge ka diri manehna. Ningali si Jaka Suhanta ngadon soak gitu si Tapak teh nya eta si Tapak anu geus nulungan diri manehna nyarenge ka si Jaka Suhanta bari napak taklakna. Kalem atuh teu kudu soak kitu da moal kumaha. Kalem. Lain jama jahat atuh amang mah. Kalem jang. Istighfar naon teh. Cek si Tapak maena teh. Nenangkeun hatena si Jaka Suhanta. Supaya ulah soak ka diri manehna ulah sieun. Nah manehna teh lain jama jahat atuh. Mang mau ngajahatan ka abi moal. Terus si Jaka Suhanta masih kene gitu main teh. Teu yakin yen eta jirim anu ngaranna si Tapak teh moal ngalakokeun tindakan aniaya ka diri manehna. Atuh jang ya. Lamun amang rek tindak aniaya ka diri ujang geus tadi meureun. Tadi atuh ujang teh meureun geus sarua digebuk ku amang atuh. Sarua kawas si ojat ces. Nah ujang mikir teh ka mana wae Geus. Ulah mikir nu aneh-aneh wae. Ayo lumbang. Cek si Jaka Suhanta bari main teh ngaleng. Cek si Tapak ngaleng gitu. Ka si Jaka Suhanta nuluykeun deui leupangna. Supaya ulah matak curiga bisa anu nempo ka diri manehna duaan. Bener teh amang teh anu ngaranna si Tapak teh. Amang teh anu geus tindak nandasa ka dua ya pangeus si pilumuran Cimarong kok iya. Cek si Jaka Suhanta wahanianan manehna teh nanya kawas kitu ka si Tapak. Astagfirullahaladzim ujang. Ya lain ujang. Amang mah mungkin tindak jahat kan ya kitu. Amang ge apa? Aya Tapak warna hideungna kan? Dina dadana kan? Dina layon. Dua kan anu jadi korbanna. Cek si Tapak malik nanya ka si Jaka Suhanta.
Nya tadi abi ningali pas badai ke pasar nya nya dua jalmi eta saur si itu tuh cek si jebrag oge jeung si boge ngomongna teh kawas kitu cenah eta teh tindakan amang laras teh tindakan amang cek si Jaka Suhanta mah teh hayang ngayakinkeun pisan yen eta nu tindak kaniaya nu ngabalokarkeun aya dua nyawa anu lagi dipangasi lembur Cemorongko teh yen eta teh lain tindakan ti si Tapak nya tuh jang istighfar atuh damang teh lain jama jahat apa ka Gusti Nu Maha Suci atuh maknya amang sok salat kitu kaniaya pas kitu ya jang eta mah ya kalakuan keneh di Paguron Batrawali lain ti amang eta mah masih keneh ieu kalakuan ti anak buahna Ki Batrawali eta mah jang ulah percaya omongan Ki Paguron Batrawali mah nu bener jang fitnah kabeh oge irahaeun atuh amang rek kawas kitu geuningan tadi ge si Ojat CS dan teu atuh ku amang teu ditandasa apanan ningali meureun nya bener teu nya bener cek si Tapak malik nanya tungtung teh kawas kitu nya mah nya atuh ayeuna mah Jaka teh percaya ke amang lah pami amang emang teh jahat mah abi teh nya kitu ayeuna teh dipewarang ku pon biang nya teh mang tuh tingali Bang Bodas laja sareng ieu tuh ngalayung teh ten Abah Juhro ti kebona hatur nuhun pisan mang tadi tos ditolongan ku amang pami teh ditolongan ku amang Tapak mah meureun abi teh tos atosan cigana teh geus kari layon deui nya mah cek si Jaka Suhanta mah teh bari garo-garo teu atuh kana sirahna ngomong kawas kitu na teh nya atuh yang ya lamun teu ditolongan mah nya berarti Gusti Nu Maha Suci teh teu adil ayeuna amang ningali ujang dianiaya ku eta opat jalma eta maknya amang bisa kana ilmu silat ente nolongan ka ujang panan amang ge apa tuh mah mungkin nu saurang ngaganggu kanu opat mah bener teu tah ku kituna amang nolongan ka ujang nya hate we ieu mah jiwa kemanusiaan amang ningali ujang dianiaya kawas kitunya teu nampi atuh amang teh nah kalarasan tadi teh amang ge teu kahaja atuh sugan teh mal panggijeng ujang nampo ujang dianiaya ku eta opat barang gajol si Ojat CS teh ini kan nyamang nolongan weh kitu mana mah cek si Tapak bari banget nama anger mencrong ka hareup atur nuhun nya sakali deui atur nuhun pisan tah ditolongan kok amang eta mang adopi eta mang raday naha di taragos gitu ditutupan gitu nah mang sudah mang nyeri waos atau kumaha cek si Jaka Suhanta main teh nanyakeun anu teu penting ka si Tapak jang ieu mah tuh amang lamun kanyahoan yen ieu amang teh si Tapak aya nu nampo bahaya jang jadi ku amang nya ditutupan kieu atulah di bulan meh ulah aya nu apa ai dudukuy mah ieu mah menang ngala menang nyekot tina babagik sawah jang
Nah, ayeuna Ujang teh bade lampah ke mana? Wih, deui ka bumi, Jang. Cek si Tapak, tungtung nama nanya biasa kasih Jaka Suhanta. Nggak mang ya, pun biang jika nama ngantosan, lami ya mah ya. Ah, ah, ya mang, cek si Jaka Suhanta mah teh kawas anu kerung jeung bingung. Bari pok ngomong deui ka si Tapak. Amang eta ayeuna bade ka mana? Jaka Suhanta nanya deui deh ngawani-wanikeun maneh. Nanyana teh. Ayeuna mah tuh jiga nama Amang ngiring heula ka Ujang. Tapi tenang Jang. Moal aya nu nampo ka Amang soalna Amang teu katampo kuno sejen. Make ilmu sirep Jang. Jadi henteu ieu teu katampo. Nyalah lamun dina ieu nama Jang pamisato mah. Ieu kawas londok. Amang teh make ilmu londok. Londok pang sirep jadi teu katampo diri Amang teh Jang. Anu Ujang we unggul ayeuna mah. Nu dikhususkeun bisa nampo Amang teh. Cek si Tapak bari waktosna saep. Pamirsa, cak urang teu heula ngeunaan Jaka Suhanta episode 10 di tenayeuna. Hapunten pisan kana samudaya kalebatan utami nama kana cariosan sim kuring anu maklum sim kuring mah sanes profesional tuh. Amatiran keneh pamirsa. Tong disamikeun sareng anu atos sepuh nu senior mah da abdi ge atuh guru ka aranjeunna mah. Yah pamirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.